kesenian kita, Sanaya Project Dika Wita. Untuk anak tinggal kenapa dipancing anu sekali dengan bangsa puta kue acara adat Sunda mapak pangpagea tangan di sana ya sejak Dika Wita. Sapun kanu maha agung mau ngabungan pun payapun ngadep sangrasana larumar wasana di langit pating kalatin di bumi pating polisi kumalit di alam bari puji asli puji kedana alhamdulillah bari puji asli puji kedana alhamdulillah raja rumah raja pada mari Allah dina hati anwani dina rasa nuasa dina hati anumasken dina iman dina Islam Nabi Muhammad panutan kitabna Al-Quranul Karim nu agung Allahu Akbar Allah Senja sakit wayang benjang landas
Alhamdulillah, wilujeng supi pangantoy dari Gusti Parang Gusti Srena. Alhamdulillah, wa iri umah kurma jang pinah abarwan kasuka pinah kabiri itu wah gitu nikah teh dan ieu teh eta nentihan okapian idul sareng pamageutna eta Den Adian Sang Ibrahim ieu teh wow urang hibur kuanya alhamdulillah rumah tanggana sing sakinah mawaddah warahmah sing anak kacari jadi salungi kadaran dari salungan urang kapian urangnya urang hiburnya tapi itu buat saya lupa ieu teh ikan malipah totong sepake kantong waktu ali besri pil yo sendal bawa ieu sendal naon terus ari besri ari si bebek kamana kamananya saya tak bisa tahu si kemarin dia bola jadi bola dan rakyat pulang tuh bebek sayangku ayo aduh iya teh naon ya suruh son ayah betul yo ayah alhamdulillah ayah dua action teh si Abu bingung anu kakasih aku anggota gunung Maharut ya boleh kita tahu sabu masyarakat apa ya kesadaran sini sabu naon udah sing atuh banyak heula atuh naon gila goyangkeun juga sok pada malam gitu sok ya kan udah edun juga sok sekali dia sebenarnya nyawa ya kan siapa ya malam minggu malam hari
ya. Sampai jadi kesopan lah. Ya, berapa kali pengantinnya sampai. Thank you.
Tidak suka kepada tapi hanya cahaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, halo.